Min, mana sinarieun ka dieu euy? Aya naon euy? Teuing di dunya teh meuni loba pisan pi omongan teh. Urang geus Pi umuran omong. sakieu hayang siga batur euy rarabi. Tapi can menang keneh. Can laku lin. Ai laku mah laku kamari ge enggeus ye urang nanyaan geura pi omongeun aing mah. Urang teh geus rek nanyaan ka awewe. Heeh. Make topi, kaos gaul, make lepis, make sapatu. Topi didengdekeun ku urang be ameh gaul siga borju teh Heeh, bener, ting naon borju ting naon ngaranna teh. Gaya pokoknya namanya. Ya, giliran orang ka imahna ditolak. Kenapa ditolak? Teu pira pedah topi dengdek, ceuk abahna teh tong kawin ka jelema nu topi dengdek, ke pidunyaeuna bakal dengdek. Waduh, Eta si gitunya. abah diomongkeun. Jadi terjadi we nya. Jadi anu kaduana urang ye rek nanyaan deui tah, nu kadua teh geus datang ka imahna. Da urang teh hayang siga ulah siga gagal siga kamarinya. Pengalamannya. Setelana santri we urang teh. Make peci, make baju koko, make sarung. Da eta mah keukeuh ditolak. Teuing ditolak na teh ku ninina geura. Cenah mau ulah kawin kan nu make sarung mah burut. Geura eta urang pira kok urang mau diporosotkeun mah. Eta urang aduh diomongkeun gagal deui wae. Oh, jadi gagal wae kamari teh nya. Nyata. Terus anu teh yang kumaha atuh ayeuna Teu, teh? Urang ka dieu teh sugan we aya solusi kitu tah pes manepan geus kawin ye geus boga pamajikan teh cing lah bere we jurus apa naon lah kitu. Oh, atuh eta mah gampang. Ari palebah dinya mah di dinya kudu boga jurus heula atuh palebah dinya mah. Tah jurus naon ya iya. Jurus hayang laku mah dengekeun ye dengekeun. Kumaha? Maneh lamun hayang payu ka awewe kudu boga jurus atau jimat opat eng. Opat eng ya. Heeh, kudu boga jurus opat eng. Eng teh naon wae tah? Kudu boga eng. Naon kumaha ieu? Lain. Eng kitu. Lain min dengekeun lah tuh dengekeun lah. Ieu nu kahiji maneh teh kudu boga eng nu kahiji nyaeta kudu ngadoa. Ngadoa suganten jorang-jorang da maneh biasana jorang wae. Henteu ari masalah. Alhamdulillah geus ungah we. Heeh, anu kahiji mah kahijina teh eng nu kahiji ngadoa. Anu kadua Geus. anu kadua teh nyaeta ngamodal. Sia teh maneh teh kudu ngamodal. Tong datang hungkul sia teh. Ai gawe mah geus kan beak wae duitna. Heeh eta. Nu kahiji, heeh nu kahiji ngadoa, nu kadua ngamodal, nu katilu ngawawanter diri. Ngawanter diri. Tah ari palebadinya mah maneh tadi saya nih ngawanter teh mah. Urang oge pencak silat hareupeun harit age duh. Heeh, tah eta nu katilu kae. Aduh. Tan paling penting ieu nu kaopat, eng nu kaopat. Naon nu kaopat? Eng kaopat. Ngaca. Omongkeun. Ngaca asa tinggal di bebeungetan jiga cenah capit gitu. Diomongkeun gitu mah.